Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababuna bi hadzal abyati sareng ari sebab nadoman ieu pirang-pirang bait nyusun ieu pirang-pirang bait kamaha kasakumaha nyaritakeun an-nadimu saha kinalom tegesna Syekh Zainuddin Al-Malibari annahu eta sanyana itu nabi karena eta aya itu nabi mutaraddidan eta bolak-balik bima dina perkara yasagilu anu katungkul itu nabi bihi kalawan ieu ma minal ulumi dina pirang-pirang ilmu ayastagilu bil fiqhi wa nahwihi am bitasawufi ayastagilu naha katungkul itu nabi nah nyibukeun itu nabi bil fikhi kalawan fikhi wa nahwihi jeung umpamana fikhi am bitasawufi atawa kalawan ilmu tasawuf kal awarifi seperti kitab Awariful Ma'arif atau dengan dimaknakan seperti pirang-pirang ilmu ma'rifat wa ghairiha sareng salian itu awarif faroha maka mimpi itu nabi fil manam dina sare lailatal arbi'ani dina pentingan malam rebo dina malam rebo ar-rabi'i wa ishrina tanggal 24 min syahri Sya'bana tina bulan Roah bulan Sya'ban sanata arba'a asyrata wa tis'imi'atin dina tahun 914 minal hijrati tina bulan Dzulhijjah tina bulan Hijriyah qailan kana anu nyarios yang dulu anu nyarios itu si qail anna tasawufa aula bil istighal karena lafaz anna tasawufa aula bil istighal sanyanya ilmu tasawuf aula eta leuwih utama bil istighali kalawan katungkul fa inna sabiha wallahu a'lam bissawab. Al-Mukarramun para alimil ulama, para kiai, para dewan guru asatid anu sangat dihormati dimuliakeun Gusti pribados terkhusus guru urang sadayana Ketua MUI Kecamatan Pamijahan urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana Allah Subhanahu wa taala kalayan sehat wal afiyah. Oke, mudah-mudahan perjuangan dakwahnya sing dilancarkan dimenangkan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu sangat Gusti pribados di kahormat dimuliakeun para hadirin sadayana, para jamaah anu hadir dina waktu ayeuna dina pangaosan format putaran 883. Mudah-mudahan langkah demi langkah urang di pengawasan sehingga jantankan beruntun ratu narapat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, barokahna mudah-mudahan putra-putri urang, anak cucu urang, katurunan urang ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantankan putra-putri anu saleh sareng salehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu pertama sing pribados nuhun hapunten Argi dina dinten ayeuna janten badal di Ustaz Yasin mantanna teu biasa hadir. Para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ayeuna yang eta Imam atau Syekh Nawawi nyarahan kitab Hidayatul Azkiyah masih kene menjelaskan terkait mukadimah anu aya dina kitab Salamul Fudhala. Masih kene pendahuluan atanapi pendahuluan naon sebabnya kitab Hidayatul Azkiyah dikarang. Mun bahasa di budak sakola teh mah atanapi lamun anu nyeun skripsi teh mah latar belakang itu paminten.
latar belakang kitab Hidayatul Azkiyah tidak mau lantaran mantena tegasna Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari antos kamaklum kauran di antaranya anu ngaran kitab Fathul Mu'in, anu ngaran kitab Irsyadul Ibad, bahkan Tuhfatul Mujahidin bin sajabana, termasuk di napalbah tasawuf mantena ngaran Hidayatul Azkiyah. Di jiwatos anjeunna teh merasa bimbang karena anjeunna beliau itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Fima yastabilu bihi minal ulum. Anjeunna teh sibuk dina ilmu. Jeung beliau itu mutafanil itu ahli dalam berbagai macam bidang ilmu. Sehingga beliau berpikir kira-kira rek ngaran kitab naon? Kira-kira urang pernah teu kalaman gitu. Bangunan cakrananya. Jadi bingung di hiji waktu anjeunna bingung kira-kira rek kitab naon anu dikarang. Di satu sisi anjeunna memang ahli fikih, satu sisi anjeunna memang ahli tasawuf. Ari satos itu para jamaah sadayana anjeunna sare. Ai sare teh ngimpi, kira-kira urang sare sok ngimpi apa tara? Oh, sok nang beda. Sarana urang jeung ngimpina para urang di mana bedana? Dimulai sare kabeh geus beda. Ai para ulama mah lamun urang ningali dina adab-adab sare, memeh sare teh ngalabudu heula. Ai urang lamun sare sok ngalabudu apa tara? Boleh dah tuh padahal lamun sare urang ngalabudu aya hadis Kanjeng Rasul eta. Saur Kanjeng Rasul man bata tahiran bata fi syi'arihi malaku sahaja mah anu sarena kaayaan suci maka dituturkeun ku malaikat. Rek naon eta malaikat ngadoakeun kana eta jalma anu sarek. Doana kumaha? Allahumma fir li abdi fulan. Gusti hampura hamba Gusti si anu bin anu kurang kosong ka. Mana teu doakeun ku malaikat. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta Syekh Zainuddin Al-Malibari teh mimpi teh kieu bapak-bapak, dina palebah mimpi itu lain sesuatu anu aneh, bahkan juz'un min juz'i nubuwah, juz kenabian. Bahkan di antaranya ayat Nabi anu jago nyaeta nafsirkeun mimpi di antaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan para ulama aya anu boga kitab khusus terkait dengan masalah mimpi. Maka kalau nanyakeun mimpi teh ulah nanyakeun ka dukun. Aya kitab khusus ngaranna Tafsir Ahlam dikarang Ibnu Sirin. Boga kitab lamun merujuk kana hadis Kanjeng Rasul aya mimpi teh kabagi tilu. Saur Kanjeng Rasul ar-ru'ya salatun, mimpi teh aya tilu macam. Anu kahiji al-hasanatu usra min Allah, hiji mimpi anu hade. Anu datangna ti Allah. Salah satu mimpi anu hade teh mimpi kapanggih Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aya hadis Kanjeng Rasul kieu, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Sahaja mah anu mimpi papanggih kaula, maka mimpina eta nyata. Faqad ra'ani haqq kita. Hak nyata. Itu fa inna syaitan la yatamathalu bi, karena setan itu bisa ngalupakeun kanjeng Nabi. Kira-kira urang ada teh jauh ka dieu. Da tadi geus saokeun teu ngawudu isi urang mah. Gitu. Anu kaduana para jamaah sadayana baru ya tahzirun minasyaitan. Tahzirun minasyaitan mimpi anu datangna tina syaitan. Maka urang lamun mangga sare teh eta setan teh ya tutup urang sare teu ngaganggu ka urang. Termasuk dina palebah impian gitu. Mana di antara para jamaah sadayana atau para ulama berikut dicontoh untuk Kanjeng Rasul, urang memeh sare teh ngadoa heula. Kosong ngadoa apa tara? Itu urang ngatakan di antara doa pada terus diajarkeun ku guru-guru. Nah, bahkan budak leutik geus diajarkeun. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, berikut baca falaq binas ayat kursi termasuk surat al-mulk eta. Maka para ulama eta lamun anu ngamalkeun naon pilih dadi betimbang dagi sate eta maca surat al-mulk, surat al-mulk.
tujuanna pikeun pembentengan nalika urang geus sare. Anu katilu para jamaah sadayana aya mimpi anu memang wa yaqtu yuhaditsu rajul bihanafsa tidak pasang-pasang cek urang teh aman. Ibu orang eta disebut teh ngalamun aya nyandu. Paling pikir nyandu eta. Dina mimpi nah loba ieu mah loba anu di pengalaman manehna. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da ieu mah anu ngimpina teh nyaeta Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama besar. Beliau ahli fikih, beliau ahli tasawuf. Anu geus pasti ngimpi anu istimewa. Artinya orang petunjuk dina ngimpina dina sebuah kebimbangan. Apakah ieu ngarang kitab tasawuf? Apakah ngarang kitab fikih? Eta dina ngimpianana aya ngomong apa gitu ngomong eta. Ngomongna kieu anna tasawufa aula bil istighfar. Yakni ilmu tasawuf itu lebih utama dibigawe. Mantap. Jadi we kita hidayatul iya. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para tas maklum kan ya bahwa ilmu anu wajib kurang dipelajari teh nyaeta aya 3. Sakumaha tangge dipayun Syekh Zainuddin Al-Malibari teh nyarios kieu. Naon disebut wa ta'allama ilman yusaqihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qauli. Berkudu belajar anjeun kana ilmu anu memang ilmu eta hiji bisa ngabenerkeun kana taat. Mana anu ngabenerkeun kana taat teh masalah salat urang, puasa urang, haji urang, keun sajabana eta teh termasuk ilmu fikih. Anu kadua teh wa aqidatan ilmu aqidah tadi anu guru urang tos dibaca terus kitab Kifayatul Awam, terus kemudian kitab-kitab anusan-anusan itu para jamaah sadayana nyaeta aqidah atau disebut mungkin kayak ilmu tauhid. Anu katilu wa muzakkiyal qauli ilmu anu ngabersihkeun kana hate anu disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi ilmu anu wajib kurang dipelajari ya ilmu wajib sehingga lamun cara ditinggalkeun maka urang tolak hiji ilmu fikih, anu kadua ilmu tauhid, anu katilu ilmu tasawuf. Ieu anu sok dikaji kurang di tiap mingguan. Mantap ngaji mingguan teh hukumna fardu ain. Da anu dikaji nanti ilmu fikih, ilmu tasawuf, jeung ilmu. Maka kalau dina taklim bahasana kieu Bapak-bapak dina taklim iklan bi annahu la yustawadu ala kulli muslim talabu kulli ilmin. Bahwa urang teu diwajibkeun neangan sakabeh ilmu. Teu diwajibkeun. Bal baliklah yustawadu alaihi talabu ilmil hal. Anu wajib mah ilmu hal. Dina sarahna Syekh Ismail dalam ilmu hal teh eta ilmu usuluddin jeung ilmu fikih. Itu kan. Maka ulah eta mah di majelis eta ngaji naon ngaji kitab Aqidatul Awam, Hijan Darure, terus ngaji Safinah. Karena itu ngagugukeun pawajiban kewajiban urang. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Namun ari ilmu tasawuf teh. Saur para ulama anu dimaksud dengan ilmu tasawuf teh ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatiha ad-damimah wa hadidah. Ilmu anu nganyahokeun keadaan diri urang dina sifat-sifatna baik sifat anu bagus ada tapi sifat anu dina diri urang aya sifat anu aya sifat anu bagus bener. Mana di antara sifat anu bagus teh ya sifat mahmudah teh hiji panghampuraan. Kira-kira panghampuraan teh kamu di jalan aya ngarengkas kurang kira-kira hampura mah bener beda dengan Kanjeng Rasul sing pribadi saja dina kitab Biba eta Kanjeng Rasul maaf bapak-bapak pemaaf eta Kanjeng Rasul bahkan di waktos eta Kanjeng Rasul teh naon disebutna teh dakwah atau taif ai pas dakwah taif teh eta Kanjeng Rasul teh disambut pas urang ai di dieu maksud urang yang disambut aya sawu eta bahkan kikur saminggu deui eta sawu geus diaraan kemudian ayat dia teh wawa kahasa
Eta pada jamaah sadayana aya urang mah ieu lamun hadir pengajian lamun dakwah disambung. Bahkan lamun kieu dakwah di amplopan teh di kandusan. Itu. Ya. Aya kanjeng Rasul malah disambung teh ditimbung kakeknyaan make naon make kotoran mah make batu. Bahkan eta dina kisahna sampai kotor pakaian kanjeng Rasul sampai memang berdarah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta malaikat Jibril tidak ngabak eta. Ngadodorong malaikat gunung. Cek malaikat gunung kieu wahai kanjeng Rasul, seandainya dia orang taib kudu memang dinaunkeun. Kudu memang digenjat ayo urang digenjat. Kira-kira lamun urang digenjat mah digenjat. Kanjeng Rasul mantep itu. Kumaha kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul marah di doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Antara kanjeng Rasul masalah imam saul apa saya dibagi dan bahasana kumaha? In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in husima wa la yujaqib. Dari lawan ya kanjeng Rasul. Eta sakumaha bersih hati kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kunaon memang ilmu tasawuf teh diayakeun. Lantaran kieu para jamaah sadayana aya dina kitab Nasaihud Diniyah dikarangan ku Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Anu gagaduhan Rabbul Haddad. Anjeunna nyarios kieu. Inna abdala ummati sanjana wali abdal umat kaula la yadkhuluna jannata bi kasrati salatin. Sanjana para wali wali abdal asup surga lain ku sebab loba salat. Wa sahawati lumpus wasiyah dan loba puasa lain. Bal bisalamati sudur tetapi boga hate anu salamat. Itu kan. Tapi ingat maknanya soal Imam Haddad bukan berarti para ulama saluti sholatnya, bukan berarti para ulama saluti puasanya, tetapi ternyata anu masukkan ke alam tanah surga Allah mah sebab boga hate anu barang. Karena Al-Quran ayat dengan yauma yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqaulin sadid. Yauma anu hatena salah itu anu hatena bersih. Itu. Maka para jamaah sadayana pan kieu anu Allah ditingali dina diri urang teh nya eta hate urang. Sehingga dina hadis kanjeng Rasul innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum. Kanjeng Rasul teh teu ningali jasadna, teu ningali asetkeunna, teu ningali jabatanna, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi anu ditingali nyaeta hate. Tah ilmu anu ngabeberes terkait masalah hate nyaeta ilmu tasawuf. Maka dina paulah ieu Syekh Zainuddin Al-Maliki teh ngarang kitab tasawuf. Tapi beliau itu mutafaqih dalam ilmu fikih juga, ahli dalam ilmu fikih. Jadi para jamaah sadayana ulah kieu, belum ulama anu ahli ilmu fikih belum budak ahli ilmu tasawuf. Itu mutafaqih sadayana oge. Termasuk Imam Malik, pada Imam Malik anu dari ustaz Imam Afaqah walan dan asawab eta Imam Malik. Imam Malik anu dikenal urang nyaeta ahli fikih, ahli hadis. Tapi ternyata beliau oge bertasawuf. Termasuk Imam Syafi'i ahli fikih dan ahli tasawuf gitu. Kunaon nantang aulan kieu jamaah sadayana. Aya kebiasaan ulama memang. Karena kan tadi ahli fikih maka bener anu salat Quran dan bener terkait rukunna salat sah kali saja kana. Tadi aturna ku fikih tapi anu dijamaahkan. Kieu nya anu disebutna teh anu dijerokan teh nyata diatur ku tasawuf. Bahkan di salat aya bahasa kieu. Innallaha la yaqbalu sholata ummati nya. Al-Sawab sanjana Allah. Innallaha yaqbalu sholata ummati sanjana Allah. Narima salat hiji jamaah kitu kan. Alamat aqwal minna eta sesuatu anu aya di pikiran anu aya dina hate. Hate nanti kira-kira. Maka ternyata anu ditingali ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta hate urang. Para jamaah sadayana dimuliakeun ku
Allah Subhanahu wa taala. Kan salah jangan kieu. Ieu aya ulama kabiasaan kieu. Aya ulama di antara teh nyaeta Said Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus. Aya dina kitab Qawaidul Mukhtaram. Eta para ulama teh bahasana kieu la yaqra'u ahadan min kitabin min kutubil fiqh illa wa ma'ahu kitabun fi tasawuf. Jadi para ulama mah sedang kebiasaan bila mana geus ngaji fikih sok dilajengkeun ngaji kitab tasawuf supaya naon supaya loh katanya maka jemaah teu ngaji kitab tasawuf maka raras kitu tah supaya leres maka dikaji ilmu tasawuf karena dina tasawuf teh diajarkeun nyaeta tawadhu, diajarkeun syukur, diajarkeun juhud, diajarkeun jeung anu sanes-sanesna anu aya dina hate urang gitu. Karena lamun salamat hate urang insyaallah sakabeh anggota badan teh anggota diri urang teh selamat. Para jamaah sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala cekap pas. Para jamaah sadayana sakitu dari ma'ala kadang ma'ala agama ge agama wala mudah-mudahan aya manfaatna oke mudah-mudahan para sadayana dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.